kagok gel. Kapan ari santri mah cukup we ngarayu teh ku ieu ku kitab Sudurmia, jujur merindukanmu itu indah. Sigana masih ngonang ajengan nupang alus nage keur reunian manu karasa ku abdi teu pati berarti nu penting mah papanggih jeung babaturan babala katakan seserian mengenang masa lalu di pondok pesantren. Aduh aing siga di pos rona. Beri ngomong makasih ya sayang, makasih. Yang sering-sering ya sayang, yang sering-sering ya. Makasih sayang. Badek. Berem bibirna teh siga careuh ngakan hayam. Puguh ulama baheula mah leuwih canggih tibatan jelema ayeuna make ari teh geus puguh santri mah mun kiaina ngalogat ari pasti dipeeskeun eta teh mubtada. Eueuh di ajaran nu sejen mah mun aya eta berarti sarua dipeeskeun eta teh hobat takina imama. Salam jumpa bersama qasidah modern kita Nada. Hadir kesempatan malam hari ini tentunya dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam dan Milad ke-41 untuk Pondok Pesantren Nurul Hidayah As'ariyah. Semoga menjadi pondok pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian buat para guru-guru kita, semoga guru kita dipanjangkan usia dan sehat selalu, tambah berkah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'budu haqqa hamdih wasyukru haqqa syukrih hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagoma anarol ardo sarqan wa gorban binuril ma'rifah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa adim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi zikrihi wa ta'abudan bi tilawatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Urang doakeun ieu pasantren kusadayana, Allahumma ij'al hadal ma'hadan mubarakan mahdiyan hadiyan nafi'an mansuran muayyadan li jami'il umami ajma'in. Allahumma ij'al hadal ma'had Nurul Hidayah As'ariyah ma'hadan mubarakan mahdiyan hadiyan nafi'an mansuran muayyadan li jami'il umami ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anu dipihormat pangersa sahibul fadilah muassis sekaligus
sesepuh pondok pesantren Nurul Hidayah Asy'ariyah kalih sadaya kulawargi niwah para asatid, urang doakeun guru urang muga-muga sing panjang yuswa, ku Allah tambih-tambih istiqomah, kalayan ku Allah ditambih-tambih manfaat ilmuna. Teka kantun ais pangampih pupuh lemur aparatur pamarentah upami aya anu dibanggakeun sadayana para alumni di berbagai penjuru daerah anu ngaheungkeut dayeuh ngiring nyarungsum dina ieu acara nu kusim kuring dipihurmat. Sadayana para santri nawal santriah nu rawuh hadir, jujur dan sebenarnya sejujur-jujurnya malam ini adalah panggung yang paling tegang bagi saya, karena penting ayeuna mamatahan nu geus biasa ngaji atuh simkuring ayeuna bade ngadeg wae bet aya kamera dibeki gemper aing sareuri sikehed mah cek si Ujang eta ajengan si geus si Ohang ah kumaha teraskeun pandung waktu panjajab acara nu parantos maparin waktos ka simkuring, hatur nuhun kana waktosna. Sebenarnya jauh dari kata layak simkuring dipanggil ka ieu pasantren pun guru jelas keilmuanana tabahur sanes kantena abdi anu ieu santri ge santri rongsokan tiasa tepang sareng sadaya alumni nu tangtos langkung elmuna tibatan simkuring. Ngan kunaon make daek da milari berkah. Jeung aneh deh dihareup disuguhan jukut loba-loba teuing. Aduh, kumaha barudak. Jeung ninina we. Teraskeun. Peringatan Hari Besar Islam Milad ka-41 Pondok Pesantren Nurul Hidayah Asy'ariyah disebut nage dihanapna aya reuni alumni heulaanan wa ngabahas reuni ngeuleuh beungeut aing geus sareuri reuni teh dimustak secara etimologi bahwa reuni itu dimustak dari kata yang berapitan, dua kata yang berapitan, satu re, dua uni. Jeung ngorosot deh. Re artinya kembali, uni artinya berkumpul, berarti reuni kembali berkumpul. Ari reuni gaduh dua rukun, hiji rukun nate disebutna alumni, nu kadua namina alma mater. Naon cenah? Alma mater. Ari alumni saha nu kantos ngaosa huruf di ieu pasantren, nu kantos ngaosa kalimah di ieu pasantren, nu kantos monok bari nyari ilmu sanajan setengah peuting, tetep disebut alumni. Bedana sakola jeung pasantren. Di pasantren mah beda jeung di sakola. Di sakola mah disebut alumni teh mun tamat dugi ka meunang ijazah. Di pasantren mah sapoe ge tetep disebut alumni. Marolongkeun aing. Teraskeun. Rukun nu kadua tina alumni teh namina alma mater. Tina bahasa Portugis, alma artinya air susu, mater artinya alma mater. Alma artinya air susu, ari mater teh ibu. Jadi alma mater teh air susu ibu. Jadi kesimpulanana reuni alumni berkumpul di alma mater untuk menyusui air susu kehidupan. Namina pasantren Nurul Hidayah Asy'ariyah, mata air kehidupan daripada alumni. Gemper pidato ge hampir-hampiran ya.
cacak yang harapan santri kamu akang pomi di payun sigana aing salah ngobrol ge baheula keur jadi pembawa acara jang tamrinan ning tarbiyatul mubalik nyebut pribados ge jadi pribodas terus marilah kita panjatkan puja dan puji kadut ilahi robbi boro-boro gitu jang neng gitu boro-boro maca kitab ngomong di hadapan loba jalmi ge nu teu biasa mah gempeur sok barudak sok ngoyok-ngoyok tadi neng sipa Allah Allah tak itu nguji mental santri urang ge boro-boro nu tadi nu ngupingkeun ge jadi gempeur padahal anjeun teh barudak tapi dah ari santri mah bercahaya terus terang aku bertemu kamu sungguh bahagia karena apa pertemuan kita ibarat idhar terang dan jelas rinduku padamu semua kapan ari santri mah cukup we ngarayu teh ku ieu ku kitab Judurmia jujur merindukanmu itu indah kamana we ngomong wae teraskeun kau mau jadi kori tadi aduh was gempeurna palebah ngahlung begitu abi geuti baheula teh yang jadi kori ngan teu kaawakah sora urang ge alus keneh repehna daripada kurona keur mah hiji sorana neng akang ngepas-pasan ibu abdi mah kaduana memang da pas ponok keur salesma baheula salesma terang salesma sarulan leho sedang macet pan keur salesma maksakeun babaturan palebah kawas neng sifat tadi korea bismillah pelenung leho teh cerot tidinya jadi mungkori teh da teu bisa teraskeun alma mater alma artinya air susu mater artinya ibu alumni berkumpul setahun sekali adalah untuk menyusui air mata air kehidupan yaitu pondok pesantren Nurul Hidayah Asy'ariyah dina ilmu fikih aya nu dimaksud orok budak anu haulaini kami lain karek 2 tahun biasana kudu disusuan lamun teu nyusu biasana eta budak teh lanus terang lanus kiceupna ge 2 bedug sakali tah alumni nu teu pernah milu reuni teu pernah menyusui air mata kehidupan biasana eta alumni teh lanus aing dikeprokan alhamdulillah siga sirkus jadi ajengan kurang katurut ku masyarakat muhasabah diri boha aya teu wawu jeung alma mater boha jauh jeung alma mater jadi ajengan kurang katurut kurang manfaat ilmu teh jadi pengusaha ngan kitu we tinggal hutang jadi tani tinggal daki jadi pejabat ditewak ku KPK eta teh lanus karana halo maka hari ini Nurul Hidayah Asy'ariyah genap usia 41 beserta dengan reuniannya alumninya yang dari berbagai daerah ini sengaja bahwa tujuan kita ikut alumni adalah satu kita untuk memperkuat sanad keilmuan sabab ayeuna mah ilmu teh loba dina al Google al YouTube al Instagrami kadituna pengikutna bau taneuh tah urang ka pasantren teh lain tina Google mangga nyanak ilmu tina media sosial tapi kedah diteraskeun ditaroskeun ka guru urang ka dieu teh sejak untuk memperkuat sanad keilmuan naon ari sanad mata rantai keilmuan sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi halo kita mengulang kembali aya di natif namina reply re artinya kembali play artinya mainkan jadi reunian adalah untuk
mengulang kembali untuk merekam cerita kenangan waktu kita mondok lika-liku kehidupan di pondok pesantren Nurul Hidayah Asy'ariyah sigana masih ngonang ajengan nupang alus nage keur reunian manukarasa ku abdi teu pati berarti nu penting mah papanggih jeung babaturan babala katakan seserian mengenang masa lalu di pondok pesantren. Halo, hebat ece akang tepang deui jeung guru tepang deui jeung rerencangan mengulang deui masa lalu. Malah abdi mah jadi ajengan teh cek batur da diri mah can rumasa jadi ajengan nepi ka ayeuna ge ieu teh kasibat ku doa guru. Cek buru teh jang wios teu kasep oge asal alus milik we. Ni nyeri hate tadi nama. Jang wios teu pinter oge asal alus milik we. Cek babaturan anteur cenah wios teu janggung oge asal alus milik we. Seuri cek ka abdi padah pendek. Dugi ka ayeuna bahwa simkuring hadir ka ieu tempat masih majil tu toliban selamanya saya santri sanaos teu kantos masantren di ieu tempat tetap setiap guru setiap ulama sepuh saya anggap sebagai guru saya. Insya nyar ilmu teh hese nepi ka gepeng pan ieu ge tah eta. Halo, saya mengenal dunia pondok pesantren itu dari kecil. Memang SD lamun libur panjang sok di pesantren kilatkeun supaya keluar SD kabita hayang masantren. Jadi SD baheula mah sok panjang libur teh sabulan abi teh dipondokkeun kalangkap lancar masantren kilat. Biasana di imah kokocok teh make sabun jadi santri Matara. Terus ayeuna biasana di imah dahar teh make piring aya di ditu mah da di kampung jeung masih rada baheula keneh make daun cau kapan ngaliwet eta teh daharna teh wadah ayeuna teh tempat daharna teh dina daun cau we. Tiba-tiba kapan eta ngaliwet teh pangmasakeun ku nu gerde lila-lila man dititah ku nu gede titah masak. Gusti Masya Allah di ditu kapan anu ngising di dieu aing ngisikan diliwat jadi ngeunah gurih da cai tai cek nu gede teh ris cenah pepeuje aa cenah ayeuna amang erek ngaji engke beres ngaji pepeuje engke geus ngaji mah kudu asak liwet jadi pangaliwetkeun ku simkuring pepeuje nya hayang make parud kelapa neang ditungku parud eueuh kata tangga geus sarare da jam 10 akhirna eueuh deui jalan etap kalapa teh ku simkuring di capek jeung ku si Toni we duaan da sok we kana naon kana piliweteun teh asak we cek nu gede teh geus asak liwet asak cek simkuring mangga mah dituang aing mah teu dahar da apal aing cek nu gede teh meuni gurih cenah ieu liwet pungkilnya heuh da gading aing teraskeun nya ari usum kurban ge kapan sok aya geuning nu mencit sapi kabagean santri teh ai santri baheula mah da aya kujulid kapan pika ditekan senal capit dicampurkeun jeung daging sapi digule ku aing teh nu sejen teh ayo asak daging di dalahar we dikeun teh liat cenah ieu mah daging teh nyaho daging sewalo usum peuteuy atuh sarua peuteuy ge dikarecek hijikeun jeung siki rambutan di dalahar teh nya aya peuteuy teh pait kieu dasare di pesantren teraskeun nu mawi urang nu hadir di tempat khususna alumni menyusui air mata kehidupan kita adalah pondok pesantren. Nu kadua tujuan reuni adalah memperkuat energi keilmuan. Sabab urang diwaris ilmu ku guru teh rupa-rupa jeung beda-beda.
sarua kitab nama Fathul Muin, urang ngawuruk Fathul Muin, Abah Cipulus di Purwakarta ngajar Fathul Muin, ngajar Sarah Sapinah da beda. Abah di Purwakarta mah ngawuruk Fathul Muin teh nu hadirna ge 2000. Ari abdi mah ngawuruk Fathul Muin teh nu hadir teh 3-an. Nu hiji hees, nu hiji teu daek cicing, nu hiji kiih wae. Jadi setiap alumni, setiap santri, malah santri nu ayeuna ke jaga jadi calon alumni, nampak ilmu ti guru teh rupa-rupa. Aya nu siga cicika ilmu teh, siga cika leutik cahayana teh bray leutik cahayana teh. Kumaha carana lamun hayang katingali eta cahaya cicika kudu milu jeung nu gede terus nuturkeun hewan nu gede, hewan nu bisa hiber nu gede kanu caang, eta biasana bakal apal cahaya cicika. Kitu deui alumni di pesantren Nurul Hidayah Al Asariyah teh aing kiai lapar teh ngomong teh di pesantren Nurul Hidayah Al Asariyah teh di dieu masantrenna teh salila masantren teh ngajina beunang ka itung ngan osok we babandung kuping mah ngan eta teh balik ka lemur teh siga cicika we cahayana teh leutik. Lamun hayang berkembang eta alumni geuwat teh milu jeung nu gararede teras angkat mun aya rotiban ngiring, aya acara di masyarakat ngiring, aya solawatan ngiring, biasana arapaleun geuning manawi sanes ustad di piwarang di teuleuceuk aya acara aya tahlilan lumayan jadi komandan tahlil. Aya deui alumni teh nu siga supalumar. Naon ari suparumar? Supa bulan moal aya cahayaan lamun teu kasorot ku bulan. Eta teh alumni nu model di Nurul Hidayah Asariyah kantos masantren ngan anjeunana bisa caangso teh lamun deket jeung ulama besar, lamun nempel ka pasantren batur, lamun nempel ka madrasah batur sok milu ngajar eta teh disebutna supalumar. Nya supalumar bakal caangso teh lamun nempel di lembaga batur lumayan teh jadi kokojo oge manfaat. Da hese tuh maca kitab teh karasa ku abi wanudandin ge jadi wanudnudan. Mareurepan eta teh heueuh keur pika ayeuna jadi ajengan teh sakapaksa hayang pensiun tadi jaba jadi ajengan mah teu beunang salah di masyarakat teh kudu bener we hayu ajengan mah disarung disangka buru make calana disangka ngongoraeun atuh aing kudu dianerok bener pokok abi mah disarung teh ngeunah sehat ka angin-angin. Jawewe ge baheula nu daekeun pan ka abdi aja. Hiji hideung dua leutik pan tiluna mah santri pada disasarung wae. Hideung leutik hirup deui ngabudug. Nya baheula teh nuris albudugu. Baheula teh boro-boro bisa ka puskesmas, boro-boro bisa ka dokter. Kudang daunane di pesantren teh biasa digesrek teu boga duit. Digesrek budug teh dikieuan bari di ieu teh geuning bari di umbaran ku tatangga pesantren bari maca jangjawokan bismillahirrahmanirrahim dug ilalang aya kodok di talian budug sia teu kapalang maning borok sakalian awewe ge eueuh nu daekeun ka kuring baheula aya nu kolotna setuju kapan budakna mungeun ka santri aya nu hayang ka urang kolotna pan teu satuju pada uing santri. Aya we geus lila teh da kawin teh 28 tahun. Aya teh umur teh 40, geuning leutik kok. Pan geus ti kudrat. Disebutna ge Ustad Mini. Sarua jeung martabak. Astagfirullahaladzim. Aya we panu parawan di Ciawi harita yuswana 18 tahun ngaranna Dewi Indriani. Budak Mang Enin. Gening daekeun ka ustad pan ku uing dihipnotis pan ari santri mah cinta ditolak tas we bertindak gening ustad pamajikan mah meuni lempay teu mah pan barokah doa guru wios ujang teu kasep oge asal alus milik matak si Dewi ge nepi ka ayeuna can eling-eling da dihipnotis ku aing
abdi mah ngengkeun pun bojo teh anugerah, ngan pun bojo ngengkeun abdi musibah. Nyari bulan mulut jeung Rajab mah abdi teh Gusti jadi anugerah kangge bojo. Tara nyangu pan ari mulut di arep-arep urang teh assalamualaikum ibu cek pun bojo teh waalaikumsalam serepet kana panto dibuka ditempot teh lin beungeut salaki kardus teh cenah ditemp jadi kasep kene kardus jeung salaki ge beak pan eusina ditimbang ku manehna mah karongsokan dasar otak bisnis. Alhamdulillah nepi ka ayeuna ge ieu teh kasibat kunaon kudu guru. Alhamdulillah nu mawi alumni teh aya nu siga supalumar nu katilu bohongan ngonang urang da urang mah gempeur ke pesantren mah beda keur kuliah ngomong deket profesor ge aing tara gempeur deket akang mah beda ieu ge muat-muat karep uyuhan teu rempak ge panggung. Jaba panggung teh aneh di ieu nah loba taman meni aing siga film India. Kayak apa tuh lain ceramah. Aing nguat-nguat karep jaba kiai nu dihareup haden aya nu karasep jeung nu geulis. Nya nun mati bertemu ba adalah iklab. Neng ketemu AA pasti ijab. Ku si eta mah dijen status isuk. Teraskeun. Aya alumni teh deui nu siga lilin cicing ieu mah keur ngabahas alumni weh heula da nu lobana ge alumni cara li bisi bade kulem mangga da urang moal maksa bilih bade kulem sok normal mustami tunuh wajar naon cenah mustami tunuh amun mubalik nu tunuh teh mubalik kurang sare pan abi teh ceramah wae penting tadi ge disebut kurang ajar jauh-jauh hadena we foto urang mun aya foto urang aduh era dari medsos mah kasep ari aslina mah geuneuk leutik deui cenah tuh saya tau ngajawab penek deui heueuh kade aya mah aya gambar akang kade sing tarapti ka alumni teu kaing dipake moe pare da abdi ge biasa dina banner teh sok gede isukna teh dipake moe pare bahaya. Ai pangkat si eumah sah-sah wae ari akang jeung keluarga entong tong disebarkeun ka mana eta simpen deui di gudang. Foto mah urang aja di Malangbong dipake pacilingan beungeut urang urut banner perti ngising cek aing teh menyaya mau balik konang nunggu modal. Teraskeun aya alumni teh deui aya alumni teh kieu alumni anu posisina anjeunna seperti batangan lilin geus beak we lilinna teh beak eta teh alumni nu dibere manfaat ilmu ngawuruk ngan ngajina sakedeung tah pangna di akang mah aya pangaosan alumni bari akangna ge deui nyumpingan ka ditu ka Jakarta ka Depok eta teh ngahaja jangan genti batangan ilmu 3 bulan mah majelisna teh rame alumni teh genep bulan masih rame pas genep bulan leungit tutup kamana cenah da ayeuna mah icalan kurupuk tameureun beak batangan ilmu nah pangna di urang mah aya pangaosan sasihan alumni ngahaja keur ngaganti batangan ilmu supaya aya tepikeun ka masyarakat alumni nu teu eureun ngaji biasana ilmuna tambih-tambih manfaat ya robbal. Aya deui alumni teh nu siga oncor lampu tempel bercahaya ngan mun ketebak angin parem manehna mah boga ilmu ngan borangan teu kaop digetrak ku preman ngelempes kos urang we teu kaop digetrak ku naon ku nu beunghar di lemur pada nu beungharna awam biasana kaajengan mah pan sok sakadaek ajengan ngajedog wae atuh barang siar jadi ajengan teh kieu daya jadi ajengan mah serba salah usaha wae disangka du dunia ngajedog wae disangka hayang ieu dibere teu ceuk aing kudu maling kitu mah halo biasana eta alumni nu gaduh ilmu borangan sieun eta mah kudu disampeurkeun ku pihak pesantren didatangan unggal bulan akang mah atos guru boga guru bager-bager teuing sumping ka ditu sasasi sakali alhamdulillah tingali aing ha Gusti teuing
ayaku kreatif menang santri aing yakin jeung alumni ieu mah Gusti hadena we teu sarua jeung banner dan we make baju warna kieu pernah abdi mah sarua jeung taplak meja ge baju menya ilmu balik konang menang nyeragamkeun jeung taplak meja teraskeun aya alumni teh nu siga oncor nu siga cempor nu siga lampu tempel anjeunna boga cahaya tapi teu ketebak angin parem eta mah ku pihak pasantren kada disumpingan supaya ludeungeun kitu tereh ngeusan asik da aing ka dieu nu penting mah datang barokahna ek naon pidato deket kiai mah cadua jeung ieu eta naon cenah budak tapi mah disebut ajengan teh ada cek guru kitu da baheula teh masantren teh Juheil juara HS internasional teraskeun aya deui alumni teh nu siga lampu patromak teh aya cahayaan ngan lamun bareng sajam leungit caangna sabab beak sepertusna biasana eta alumni teh kudu dikompak ngomongna mah leuwih bentres batan guru pidatona mah pinter kaos aing teh ulah hayang jadi ustad kieu mah ustad PDAM kudu kawas guru urang di dia mata air di jugjug ilmu teh bersih eta mah asli lain menang buatan ikhlas ridho iraci nyusu menta bayaran eueuh nu kieu mah PDAM mah ngocor teh mun dibayar teh kitu abdi teh matak ikhlas keneh guru-guru tah nu tukang ngawuruk barudak nu tukang istilahna ngahirupkeun majelis-majelis talimingonan eta guru-guru nu ari ikhlas nu kieu mah nu tukang dionang mah ustad nu kieu mah ustadna ge ustad nu ka surgana ge kahalangan kardus nyanya urang udah pernah dibuka teh gede we kardusna dibuka teh hulu kalapa 2 halo numawi aya santri teh alumni teh nu siga patromak ngobrolna leuwih cekas batan guruna tapi maaf beak sepertusna leungit cahayana tukang pidato mah kitu ulah katipu ku tukang pidato model kieu kecuali tukang pidato nu bisa ngaji da urang mah teu bisa ngaji nepi ka ayeuna ge nabet dionang kata ripu we salarea tadi pantos nipu orang teh di Cibalong penting tadi di Karangnunggal ayeuna ka dieu hapunten akang da abdi mah santrina ge santri rorongsokan kitu nu mawi santri teh aya nu siga patromak alah eta mah kudu ngaji deui tukang pidato mah hadisna ge kadang-kadang pepetelan nu kieu mah sapotong tara loba ngadongeng lolobana mah ini sedih aing marerongkeun ka urang kan eta ajengan Gusti teuing mun asa leutik-leutik teuing teraskeun aya deui alumni teh nu siga lampu merkuri caang luar biasa tapi inget caangna merkuri teh aya kabel nu nyambung kana gardu induk biasana eta alumni teh leuwih maju batan guruna pasantrena leuwih gede sabab jarang nepungan guruna akhirna parem eta pasantren santri di dia boleh jadi 300 eta alumni mah bisa jadi 800 leuwih caang batan guruna leuwih hebat batan guruna tapi eta gardu indukna tidak tersambung karena kabelnya putus tara milu reunian tara ngalongok ka guru tah nu kitu mah biasana langsung parem terakhir tereh geus hayang nepi ka jam sabaraha waduh aya nu nyebut jam 1 lain pengaosan eta mah penganiayaan da ngaji mah mun standar hiji tereh ngeusan mun mustami geus kieu mingguan aing geus tereh ngeusan kok mau geus standar 2 kieu aduh aing siga di pos rona alhamdulillah aya alumni teh aya jenis alumni teh nu siga panonpoe cahayana anu datang tanpa dipinta anu menerangi dan memberikan kesuburan eta teh anu sumusul ma'rifah sapertos guru urang mungkin mantenana pangersa alumni ti berbagai ulama sepuh ningali wajahna ge memberikan kesejukan boleh jadi tidak pintar berbicara
bicara nyariosna seperluna ku katerangan boleh jadi nu kitu mah tara seueur carios tapi ningali raraina ningali pamenteukna urang sok jadi picontoheun. Mudah-mudahan alumni sadayana nu daragang sing larari sadayana muga-muga sing bararokah, muga-muga nu jadi pejabat Gusti sing jalembar, nu jadi ajengan sababiah reunian sing tambih-tambih manfaat ilmuna. Amin ya robbal. Nu gaduh madrasah sing ngajeng madrasahna. Mudah-mudahan ku Allah Ta'ala anu kaleresan alumni ayeuna nu namanya mukim mudah-mudahan sing dibetahkeun ya robbal. Jadi we hayang nginum caina cai herang keun bae da abi mah tara mentana naon isim ku akan ai mau balik menangonang meuni 12 gelas di Cianjur ge. Aya Pocari Sweat, aya Coca-Cola, aya Fanta, aya Sprite, aya kopi luwak disebut ya aing ajengan kasurupan. Urang masuk kasamaran tinggal biasana jalmi anu saliwat mah sok dimuliakeun nah ari ka guru urang tara ngamuliakeun matak abdi mah pami disuguhan seueur-seueur teh tara dileueut paling ge cai herangna sesuai dengan wasiat pun bojo bade ka mana ayeuna bade ka pun guru ka samong ngisi alumnian manawi we abi diangkeun murid ceng ka bojo teh cenah mangga bade ngaos deui mah tos 3 kali pan dinten ayeuna teh muhun ceng teh kan syarat ngaos kaluar mangga ngan teu keng nyusu di luar jadi abdi ngaleueut cai herang. Alhamdulillah jika bibir pecah-pecah dan sariawan minumlah cai herang. Alhamdulillah. Tah eta kategori alumni ayeuna kana milad. Siap milad. Saeutik alumni mangga anu bade maruli bisa anjing aya pada melat. Milad disebutna anniversary alitan ehona milad teh disebutna anniversary cek bahasa ayeuna maka milad teh adalah dis natalis mun di kampus di pasantren mah cekap we milad maka milad pasantren ieu teh parantos ka 41. Mudah-mudahan ieu pasantren dilanggengkeun hatta yaumal kiamah amin ya robbal. Di mana menakan tahun saur Sayyidina Ali 3 pesana nu kahiji kun indallahi khairon nas kudu kabuktian anjeun di hadapan Allah menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Jadi mudah-mudahan para alumni sadayana santri sadayana sing nambih-nambih kasolehan amin. Bu karasa ku abdi hayang hudang subuh ge hese ulah ngomongkeun batur abdi wae sorangan hayang udang subuh teh lia di dieu mah percaya santri mah cacak adana ge pan adana ge geus ku aki-aki eta ge pahili jeung sora sapi komo mun kos adan di Mekah pan ceuk si Abah teh hayang khula cacak sakit cek si Abah teh waktu pagain coy sambuh tilu cek pamuda di posrona teu nanyakeun hayang udang subuh teh hese parebut pan santri ge baheula parebut hate simut sajadah 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 simut hees simut sajadah simut sajadah gelo dipakai simut. Kesalehan sosial ayana di pondok pesantren mah puncak nanyeun soleh maaf ibu bapak masing budak disakolahkeun nepi ka mana luhurna tapi lamun eueuh dadasar agama mustahil eta murang kalih urang janten murang kalih anu soleh. Halo matak alhamdulillah di dieu mah lain sakola tapi 2 kola isu kola Albert Einstein tuh aing jadi hese isu kola Albert Einstein tah berang mah engke sore eta mah kola nage kola alpiah jadi di dieu mah 2 kola. Bu Pak ieu teh nu geus masantrenkeun budak eta teh meunang rejeki nu luar biasa ti Allah Subhanahu.
Amin ya robbal. Ulah minder jadi santri, hei. Naon santri mah masa depanana suram. Aing gak ayeuna masa depanana sukses, isuk-isuk hees. Ya, lamun masantren mah hese masa depanna, masantren mah moal menang pagawean ceuk saha. Pika ayeuna kuring ngabatalkeun diri di Bank BRI. Aing mah ngadongeng heula. Baheula lulus aliyah teh pan di SMP teh masantren nepi ka aliyah teh kuring teh ngan geus lulus aliyah sim kuring teu meunang waka kuliah tapi kudu monok heula 6 tahun cek pun bapak tapi ulah jeung kuliah kudu monok wungkul geus beres kapan sim kuring teh ieu teh monok teh 6 tahun ku guru kakara diijinan da meureun ajenganana diwartosan teu kenging waka diijinan terus sim kuring dipiwarang kuliah tamat sim kuring kenging pada melan di BRI. Iya teh calon mantri tukang survei sigana ka dieu teh lain ceramah meureun kemah lamun teh mah jadikeun BRI teh sigana lain ceramah rek nyurvei nu nginjem duit. Alhamdulillah cek pun bapak maneh jig rek ka Jakarta rek gawe di bank tapi bapak teu ngaridoan nah sabab di dieu eueuh nu nuluykeun Pak abdi mah ngaosna ge teu tiasa dan ngaji nage puraga kang denda cek pun bapak teh Allah mah teu miwarang nu teu bisa nu digudugikeun mah nu bisa wae dugi ka ayeuna sim kuring nulut ka kolot alhamdulillah nepi ka ayeuna ge hirup ka Mekah atuh tahun hirup di sasarung nepi ka ayeuna ge teu jadi pegawai BRI mah alhamdulillah keun meureun rezeki batur malah namanya 2 mingon sim kuring uing ngalaksanakeun ibadah haji alhamdulillah namanya 2 mingon jeung pun bojo anak mitoha kaleresan pun bojo teh awewe heuh ih abdi teh kapan namanya 2 mingon kirang abdi teh uih ti tanah suci pan keur saning Allah ngamalkeun ilmu nu aya we ngalap barokah ti guru alhamdulillah ka Mekah mah ti mana we syariatna kapan rencangan ge di ditu di Ciamis aya tukang kurupuk disebutna Haji Rangu babaturan di Garut aya Banar Dodol disebutna Haji Giung nu karunya mah Banar Manuk balik di Mekah kapan ditanya ka mana Pak Haji Burung alhamdulillah nu bawi urang nu hadir di tempat tambih tahun ieu pesantren mudah-mudahan menjadi pesantren yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu amin ya robbal insya Allah ningali akang mah cekap ningali wajahna cekap panutan urang sadayana urang doakeun sing panjang yuswa alumni geus beres reunian teh namih-namih terapna kasolehan akang ka urang ya robbal jadi beki balalager ibu-ibuna sarolehah bapak-bapakna saroleh amin pan di ditu ge pun bojo sarua awewe nya anger we baeut teu dibere balanjaan tadi geus ngomong ya cenah geus seep gas atuh cek aing teh cicing da karek diuk ibu teh sing bager datang salaki teh ulah ditanya bebenangan heula ieu mah mana bebenangan mana duit cek salaki teh siga marmot sia cina diuk heula salaki teh diuk kitu mama geuning aya ciherang wungkul mun da pan apa teh aya nanaon dileueut ku apa alhamdulillah ibu alusna mah make sasedot nya make sesedot ngarah kempot mun budak dileleutik make sesedot eta teh nepi ka 15 tahun di sedotan insyaallah monyong aing mun itu para rugu ieu rasaan hareudang ngongkok teraskeun datang salaki ulah waka ditanya ulah ditanya heula bebenangan sina root heula ieu teh cikesangna teh root heula sina tuang heula namanya ditaros apa Mama Nawian da urang mah pan masantren di Nurul Hidayah sopan ka salaki Mama Nawian kekengingan ieu pan gastos 3 kali tak can dibayar bapak pan jarum coklat 4 kali tak can dibayar di kamari karek dibayar sabungkus manawi pan budak ayeuna ka ditu tuh nu eta samen kabeneran pan jajana teh cukup 20.000 manawi nu mana heula
salakina ceurik, mama apa tuh kekengingan mah? Iya aya hartos lumayan mah, aya hartos 10 juta sing cekap sadinteneun lah boro-boro ece pamajikan aing langsung ruhai peutingna teh bari ngomong makasih ya sayang, makasih yang sering-sering ya sayang, yang sering-sering ya makasih sayang, badek berem bibirna teh siga careuh ngakan hayam pabrik cat pinah kana beungeut da ece mah tuh dari kaonangan siga ratu ai papeuih jeung salakinya siga hantu we asup salaki ka kamar salaki teh meuni asa di toko material da pamajikanana make kaos aya aksara semen 3 roda bareng nyengir si kicengek nyelap heuy jeung hitutnya hampir pahili halo solehah ibuna bapana ge soleh insya da alumni ti Nurul Hidayah beuki soleh we tos uih munyungan guru teh jeung ngalongokan pasantren teh beuki balager solihun li nafsi muslihun li ghairihi soleh keur dirina bisa nyolehkeun lingkunganana amin ya robbal aduh ningali batur ayeuna nu judi online loba tapi ayeuna mah dibere bansos nu judi online asli nawani diriungkeun tara kabawa ku sakaba-kaba da alumni Nurul Hidayah kapan batur mah eta we keur ngariung we poe Rebo di imahna ceutitin nyampakeun kieu we saya berjanji cek aing teh janji ka saha eta ari alumni Nurul Hidayah mah teu kabawakeun ku sakaba-kaba alhamdulillah dina akidahna ge ahlu sunnah wal jamaah insya urang mah mun di panyabaan aya nu mawa ka ditu ka dieu pengkuh we kana ajaran guru urang kitu pan ayeuna mah loba ajaran teh anu maqoli inna rahmatan pimallah goblok sia halo majar bisa ngajaga gawang malaikat ngajaga gawang neraka geus lieur mending kembali kepada guru kita nambah kasolehan iwati urang sadayana tiasa nyambungkeun batin urang jeung guru tami ayeuna angka ieu pasantren ka 40 hiji mudah-mudahan alumnina santri-santrina sing namih-namih kasolehan amin ya robbal beuki balalager alhamdulillah si carogena bager pan keteh hayang kuat mah pasantren budak aya 7 atuh hiji ka dieu ieu mah boga anak 5 teh hiji-hiji acan boga anak 7 teh hiji-hiji acan steuneuna di dieu hiji tah tingali Manun Jaya tiasa kuat teh Manun Jaya mah mungkin ti alumni na mungkin gaduh putra salapan 2 siki di Manun Jayakeun di dieu ge sami insya barudak ulah gengsi jadi santri cek saha santri teu modern aing ini sarardi santri ayeuna mah kurang masa depan cek saha modern santri mah abdi dialog jeung santri modern jeung pondok modern ajengan cenah geuning di pasantren mah make larangken logat ari eta saha naon eta teh nanaonan kikituan teh puguh ulama baheula mah leuwih canggih tibatan jelema ayeuna make ari teh geus puguh santri mah mun kiai na ngalogat ari pasti di PS-keun eta teh mubtada eueuh di ajaran nu sejen mah mun aya eta berarti sarua di PS-keun eta teh khobar lamun nyebut saha berarti jadi fa'il lamun naon sarua jadi fa'il jaba kapan di pasantren mah ih sagala rarangken logat ge ngandung kana peb ngandung kana tata bahasa ngandung kana maksud makna matak di pasantren mah alhamdulillah geus leuwih modern tibatan baheula abdi keur diajar tensis di SMP kapan peb teh aya 3 aya peb hiji peb 2 peb 3 past tense future nu ka 3 perfect aing jadi kieu ngomong Inggris mah
Kapan di pesantren mah cukup pasten disebut nana soro yang suruh fiil mudore bisa eusina future bisa eusina perfect bisa kata kerja bentuk lampau disebutna fiil madi kata kerja bentuk ayeuna jeung engke bisa hiji dina fiil mudore tah di pesantren mah tensis teh abdi naros ka guru ajengan ari ieu teh pan guru SMP teh bahasa Inggris teh alumni pesantren bapak cek eng teh diajar tensis teh siga teh seripan muhun justru di pesantren mah beda namun di sekolah mah peup teh ngan ukur tilu hiji dua tilu di pesantren bisa jadi 13 bisa jadi 15 hebat di pesantren nah sorona yang suruh nasron gitu dorobayad ribu drum band gitu halo teraskeun salah nu kadua pesan milad ayeuna adalah wakun indan nafsi saronas kudu kabuktian di hadapan nafsu kudu kabuktian anjeun di hadapan nafsu menjadi pangburuk-burukna manusia. Jadi ayeuna di Nararaga 40 hiji pesantren ieu alumni sadayana minimal bisa mengendalikan diri. Ayeuna mereka rekomen nanaon ge dina medsos babari rek ngoyok batur babari ayeuna betul. Di dia ge aya alumni AGY kreatif subscribe kare kamari mere BHS ke Simkuri alhamdulillah teu nurutan tatangga Simkuring ajengan ya hatur lumayan sarung cek abi teh mah ngan tilas almarhum ari AGY jeung RC dakwah mah mere teh nunggueut teu alhamdulillah meureun sok ngaliput Simkuring teh minangkana mah royalti mudah-mudahan Mang Asep AGY kreatif sing langkung majeng YouTube-na amin. Terus terang ku Nurul Hidayah habis tadi dipajukeun teh ku alumnina cep AGY agay atuh si ada YouTuber besar di Tasik anjeunna mun anger we motorna mah mio wae cek aing ganti atuh teraskeun numawi minimal alumni tiasa mengendalikan diri tina arus nu serba menyakitkan arus nu serba menjatuhkan arus nu serba mencelakakan ayeuna termasuk ayeuna terjadi bahwa pondok pesantren sekarang sudah bergeser nilainya pesantren mulai tidak diminati minimal orang mah bisa mengendalikan diri we komen mah komen dina medsos kan ulah berlebihan halo kunaon dina medsos para sea wae sabab parubut bener coba mun parubut salah aman Akang abdi nu lepat mah da makoli wae gitu. Akang abdi nu lepat mah aman. Kunaon pasea wae da parebut bener. So euceuk ge tingali anu moto urang. Ayeuna mah pan hayang moto teh babari. Kata dijieun status we Ustad lapar. Dijieun foto keur calangap teh. Nah status teh ayeuna mah usum. Ustad Nuris calangap. Halo. Bu, ayeuna mah pan sagala selfie, ngabaso selfie, leres, ka sawah selfie, nganteuran selfie ka kebon ge, nganterkeun budak ka sakola selfie, engke mah maot ge bari ngagoler nya maot selfie, guys aing paeh guys banyak kitu. Ayeuna mah siaran langsung ge kapan euceuk siaran langsung oge, ayeuna mah gempa ge meuni make live sagala. Guys gempa cek aing langsung lompat bisi katingang ayeuna mah SD kelas 1 bobogohan jeung kelas genep nyebutna ge mamih papi mamih lagi ngapain lagi dicebokin sama si bunda ari papih lagi apa lagi ngadulang layangan karek SD nyebutna ge mamih papi SMA mah kakak bogoh nyebutna uyut meureun jaba barudak ayeuna mah ngomongna ge gue elu SD, SMP kapan di lemur abdi ge mung nyebut bapak jeung mamah teh hayangna teh bokap we ka bapakna teh. Ka indungna nyokap aya uwana mah wakap meureun. Jabah di imah ge indungna jeung bapana teh geus gaya pan abdi kupun bojo disebut ayah. Era sebenarnya mah da jebrag suku. Mangga meunang nyebut ayah mangan kudu keuna kana kekecerek. Ya mau nyebut ayah, ya udah kemana? Kalau nyebut papi, lebih parah. Pih mau kemana? Papi kan mau ngarit nih. Ari mami mau kemana? Mau ngaramet. Menyaya papi jeung mami cokorna teh karoromeheun. Halo. Jaba kamari kapan usum lebaran ini nage ngahaja ngomong bahasa Indonesia. Aduh menang maksakeun teh.
Aya incuna datang ti Tangerang, datang ti Bandung, aleuheung Bandung mah Sunda keneh, datang ti ditu ti Jakarta, datang ti Bekasi, paninina ge jadi ngomong bahasa Indonesia. Dede, kamu jangan papanasan, nanti kamu keturalengan. Gitu ngomongnya teh. Nenek, dede ikut, diam kamu, jangan milu. Nenek udah makan, udah, tadi besok. Meureun maksa nama enjing. Jadi besok aing resep. Halo. Kene urang mah santri mah ngeker nafsu di penjara suci Pondok Pesantren Nurul Hidayah Al As'ariyah, yakin ku Allah dicetak janten jalmi anu saroleh, amin ya robbal. Umur sakieu mah keur memujeuhna ngaberung tapi alhamdulillah we caricing bari ajengan ge siga sapantar cenah ajengan teh paud keneh pika ayeuna sim kuring teh ningali santri aya nu nemalan alus teh piki ayeun nu kitu teh. Amin ya robbal. Terakhir nomor tilu wa kun indan nasi rajulam minan nas, kudu kabuktian di hadapan manusia urang teh sami jalmi di pasantren marek budak nu beunghar rek budak nu miskin kabeh sarena dina kobong nu eta teu aya di pasantren kaos di hotel kobong eksekutif. Aya ya nama pesantren, sebeberapa pesantren mungkin modern aya anu kamarna teh aya ASEAN, make spring bed, aya TV, har eta mah di apartemen nu kitu mah. Di urang mah biasa we ngampar samak, malah paling alus ge kasur teh kasur lantai, bari pinuh ku tumila teh ya. Halo. Di pesantren mah dahar babarengan sarua dina piring plastik, paling tidak dina piring plastik pakai piring ge beh dituna mah zaman baheula make daun cau. Sarua we babarengan di pesantren mah rek jalma beunghar rek jalma miskin di pesantren mah sami jalmi tah eueuh deui. Di naon didikan nu paling mendidik adalah pondok pesantren. Alhamdulillah nu mawi urang di lingkungan nu terbaik insya doakeun Ibu Rama, mudah-mudahan Ibu Rama urang sing ku Allah Ta'ala dipaparin lancar rezeki keur ngabiayaan urang sadayana para santri, amin ya robbal. Di luar mah di beda-beda, di pesantren mah teh aya nu di beda-beda, termasuk bertetangga ge pan di beda-beda, aya nu kawinan pan ditempo panganten lalaki teh ece, panganten lakina ge teu mawana naon keun bae akang ku batur teh disebut juragan oge, ai juragan teh dina bujur raragragan. Halo. Sup kanu hajat ditempo teh tenda nama meuni alus ngan dagingna liat. Ka daging-daging dipoyok. Aya pan daging nama dipuji hipu, daging nama hipu ngan pangantena liat. Gameureun pangantena geus kolot. Halo. Urang manu hadir di pesantren geus terbiasa hirup masyarakat, geus biasa sama dengan orang lain. Alhamdulillah. Pada hakikatnya wahai para santri, suatu saat jika engkau tidak mati duluan maka orang tuamu yang akan meninggal duluan. Jika engkau dididik di pondok pesantren engkau sudah terbiasa susah dan jauh dari orang tua. Suatu saat kita akan berpisah dengan orang tua kita. Urang geus biasa mandiri. Alhamdulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah sadayana. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin sadayana. Lamun ngaji kudu jempe, bareng-bareng. Lamun ngaji kudu jempe, ulah bari nyoo HP, komo bari tibra sare, bisi digonol kelong.
Ti sosore persiapan belaan ngajait popoean dapetingna aya pangaosan nu ceramahna leutik. Astagfirullah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Salawe mah 25 aya inyuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganyuk tara bebeja. Alhamdulillah ngaku sadayana alumni nu keur ngaji mah sadayana ngaku. Salatullah salah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Melikirai kasuka wening ikan tuna tici koneng zaman ayeuna seurarai anu glowing ngan hanya kalhun tuna ko. Iya salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ngareuna salatullah bari ngasuh budak salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibil. Ngasuh budak beda buah 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 10 kali nyebut bak budak lieur tengar kalongeun eueuh. Lah aya nih ibu-ibu teh ngalinglungkeun budak. Ari ieu budak saha? Ari ieu budak saha? Ari ieu budak saha? Mun budak bisa ngomong pan aing teh anak sia. Pangku ku ninina jeung ku akina pan leuwih nya hari ka incum aja anak laja. Hehe, anak laja. Anak laja nya anak jelema. Dibere lagu trio macan atuh dikoetan budak teh. Laguna teh iwa peyek nasi jagung awak penek hese beri merong ka aing. Alhamdulillah tak kitu we nu kapihatur hapunten. Cenah ceuk itu ceuk akang kade cenah sorana nu 5 heug 5 menit pangersa. Sateu acan ieu bari ngareureuhkeun ka geumpeur. Panggung tertegang adalah malam ini tapi jadi kenangan. Masya Allah aku bertemumu seperti sakta tertahan dengan napas yang sebentar tapi berarti. Wahai santriin santriat mudah-mudahan jadi generasi anu selalu mengukir masa depan dengan manfaat ilmu. Amin ya robbal. Ayeuna wong Jainuddin MZ heula. Da sora teh meureun loba ngan di dieu mah teuing ek aya teuing eueuh. Wong ngajaran we ieu remotna da di dieu. Sugan eueuh sugan ayaan da di dieu hayang ngoperkeun sora jadi robah teh biasana. Tage mun alus remotna jeung sinyalna alus sugan aya. Aing mending ngesa ngaji di dieu euy. Uyuhan teu wer-weran ki. Teraskeun ieu MZ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Well, can-can gaing nah naon geus anu nyebut well. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang tua memang sayang kepada anak.
Tapi maaf, sayang itu bukan harus selalu dilulukan, sayang itu bukan harus selalu dimanja, tapi bentuk sayang kepada anak bagaimana anak diberikan pendidikan yang terbaik. Tidak ada tempat yang terbaik kecuali pondok pesantren. Betul? 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 Nah, keprok kabeh da teu rame aing ari hiji mah. Tuh pan aing siga Japati. Halo, siapapun orangnya, apapun profesinya, dia ingin bahagia. Betul? Jadi maronyong santri. Betul. Kapan orang lah resep KMJ tetileleti, Bu? Baheula ge kapan? Keur ngising ge pidato orang. Saudara, kenapa saya nyeri beteng? Bro, teh ngising mencret saudara, betul? Cek pun bapak teh jurig repes ya. Nah hate teh mun aing jurig bapak naon cing atuh. Cek pun biang teh cep pangmeserkeun bawang sareng cabe, abi teh encep keur diogok mah. Encep teh lain kasep, cepot meureun. Cep pangmeserkeun bawang sareng cabe diwaler ku abi teh ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe, keridhoanmu akan selukurai wahai ibunda, betul? Cek pun biang nanaonan eta. Balik ti warung ini bawangnya, ini cabenya dan ini angsulnya. Cek pun biang masihan ku abi ditutup ku MJT. Mohon maaf atas segala mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tu tereh ngeusan MJ geus. Allah. Mun itu menang turun aing. Pugu geus gemper ti tadi. Nah marah racet ilmu tadi dia ngomong digunang baiklah macet nu penting kabarokahan ku akang. Amin ya robbal. Agim aing. Sugan aya agim nak datang cicing. Di onang maka dia ngadadak mau datang, ngadadak mah. Ku ceuli mah sugana datang. Beh dia remote nanti asana mah tah deukeut ieu. Apa kabar Ibu? Aa mah bahagia ya. Karena apa? Aa sebuah kehormatan bisa datang dan diundang oleh guru kita. Saya yakin dari rumah, dari mulai Adi telepon keberkahan sudah ada, betul tidak? Teh meni dikeprokin itu teh ya. Halo. Yang jelas pondok pesantren untuk saat ini jadi mutiara. Kelak orang semakin bodoh dalam agama. Kelak kita semuanya ini menjadi mutiara yang berharga. Semoga santri kita ini menjadi mutiara di masa depan. Halo. Dari anak teh titipan, betul tidak? Halo. Kenapa ting para rong begini ini teh aduh cek sieu teh nya aya agim beungeut na bulenek. Da ieu mah agim palsu atuh teh. Mun agim ngadua pan kieu tah. Mending ngalengis agim mun ngadua. Duhai Allah yang Maha menatap dan Maha menyaksikan. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Rabb. Ampuni jikalau pernah maling lauk dinu ajengan. Jadi nu sukses kieu mah mantan bangsat itu. Aing kakara aing ngaku. Jadi ai santri mah santri baheula mah beda teuing ai santri ayeuna mah teu nyaho. Oh sarua nya. Ek balik teh menta ridona we ka guru teh da cek guru teh urido 5 uhum. Geus alhamdulillah mun ku guru teh diridokeun aing mah jadi naon hirup. Alhamdulillah. Eta agim ayeuna Ustad Arifin Ilham ceuli deui wae. Sugana aya. Ayahanda, Bunda Arifin bahagia subhanallah. Merong kaing teh seuri anu beungeut. Siga bal-bal. Arifin bahagia subhanallah. Berbanggalah bagi orang tua yang anaknya ada di pondok pesantren. Subhanallah, mereka akan menjahit kita di akhirat. Setiap saat dia berdoa untuk kita, setiap saat dia mengirimkan pahala untuk orang tuanya. Subhanallah. Arifin sungguh bahagia bisa berjumpa dengan orang-orang soleh yang wajahnya bercahaya karena tersorot neon. Subhanallah.
Marilah kita berzikir kepada Allah, karena lautan berzikir, gunung-gunung berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Paneungap aripin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ustadz Nuris, Jainuddin MZ, Agim Arifin Ilham. Ayeuna kari Ustadz Jepri. Sugan datang, ngadak-ngadak di akang mau macet. Akang nyuhunkeun diri dokeun abdi ngadeg di dia, pangdoakeun abdi. Coba santri geus serap, santri balager palinter, amin. Kumaha cai we wang bayakeun ngaretereng geusan. Ustadz Jepri mun uje ngalagu siga nu setep. Aing kagok lah. Baya aing nu inget teh ngomong mah. Ada kita teh. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Semuanya, ya Nabi, ya Rasul salam, ya Habib salawat. Aing jadi setruk ya. Indah wajahnya secerah purnama, siapa melihatnya pasti jatuh cinta. Salam untukmu kasih, salam bagi Bu Nabi. Salam untukmu kasih, salam bagimu Nabi. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib, salawat. Jadi setruk. Mun uje ngalagu, hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bidadari surgaku. Eta mah ujayana keur gering. Sagala we aing si cepot aya sakapeung cicing. Da ngaji mah rosok ieu lah. Aing dibere ngaji mah karunya alumni mah tukang ngahanca. Nu kieu we geus lah. Urang mah bunga jeung ke ieu. Ku guru mah atoh alhamdulillah diangkeun oge. Bari ieu gugu turut jeung atel dibujur aing. Meungeus ulah lila teuing si Ohang. Aing geus sagala aya aya nu di dieu mah kagok lah di dieu mah di huntu palsu gerek dibuka ku aing. Urang baca deui ka dieu oge. Kagok gelo.
pan aing mah ngaji heula keur alumni tadi ge lempeng heula menyes bener sih si Ohang teh. Jadi Ustaz Nuris teh gelarna teh MSC, Nuris Anwar MSC Mubalik Sesa Cilaka. Anyar rumah tangga pun bojo nuju hamil 10 sasi hamilna teh langkung samingon. Sasihna hari teh abdi cilaka di jalan nyium kontrakan batur. Ieu 10 jahitan, kuntu geus maot teh heula 2. Cek santri abdi teh mun sibuk-sibuk teuing jeung jadi jarang ngawuruk jadi kudu sanes wios da ceng seueur ieu abdi mah cenah hayong kos payu ceramah teh cek aing tabrakan heula we kaos aing. Da santri mah kreatif nanyakeun ceng hayu urang ngaji ka Cikalong hayu mangga 5.000 we pek teh eta berkat tinu kawinan leungit bakakak hayam astagfirullah cek ka mana ceng teh ngaranginang atah ieu teh. Horeng inget abdi pernah ngomong ke barudak rek masantren di amas sok we nu teu boga bekal mah keun aya di AA anu teu boga bekal mah anggap we teh sepuh aranjeun sakitu pas leungit bakakak hayam ta eta ngabalikeun teh da cenah saur abdi mah pan ka teh kedah nyebat sepuh janten ka sepuh mah wantun bakakak hayam ge diharakan kabeh kakara aing eleh ku santri mah bab eta da santri mah loba ideuna teh kitu. Milu sholat, aya nu keur sholat, Allahu Akbar. Milu urang sholat tut hitut. Cek aing teh batal, jang eureun. Cek santri teh teu batal ami mah teu wudu heula. Meureun keur latihan itu. Oke gelo. Halo. Nah, jadi MC diajar jadi penyiar pernah broadcast. Teu apa rek jadi mubalik teu apal. Nasib mah teu nyaho. Di MDK pernah jadi penyiar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bersama saya Nuris Anwar di 9,375 MDK FM. Stay tune selalu buat Maon Nabi Cicekokom dan Cijo. Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, stay tune bersama Nuris Anwar di 9,3 FM MDK. Stay tune. Ari penyiar mah suara merayu wajah menipu teh. Siga nu kasep cekun bojo tai papangih teu geuning kitu geuneuk. Ada meureun geus kagok bogoh dari cinta awewe mah ceuli wungkul. Awewe mah cukup ku cepil nyaman, ai lalaki mah panon cintana. Nempo we nu leuwih geulis pinah awewe mah geus nyaman mah cici. Tah kitu contona si Dewi teh pamajikan aing. Pun bojo tuh. Eta teh gara-gara nyaman ngadengkeun radio baheula. Di tempat cenah geuning alah ini penaik gitu abi lenyang ahkeun bae perbaikan keturunan dalam mun abi penaik pamajikan sarua anak teh penyol atuh geuning itu bodas ieu hideung pan perbaikan sami atuh meureun namun abi hideung kieu hideung santena bahe teu tinggal hideungna wungkul pun bojo bodas lumayan Pak ari abdi hideung pun bojo hideung makan ka anak teh teh hejo carulang. Nah, ayeuna jadi MC aing kagok. Cicing MC. MC qosidah modern kadituna mah anger sok dangdut teh ladang bangor di pasantren sok mabal. Ulah diturutan. Mun teu kapanggih ku guru mah jadi MC meureun ayeuna teh. Moal jadi mubalik. Cek guru teh siga sora santri urang nya di tempo teh. Pun guru nuju parasmanan nyanak daging kelah salah nyanak laja. Utak kahade nu sok marasak dinu hajat laja tong dihijikeun jeung daging penipuan teh. Saya nama daging teh diparud. Teu kenging sadayana teh kenging laja teh dihijikeun abi ge nyanak 2 bukur duka disodong duka ditaraju hilap deui eta. Saur panitia teh ajengan geuning teu dituang dagingna nah teh teleboke ku sia. Aing MC sok alus mana nu sok ka dieu jeung urang. Tanu sok haraja tetangga pesantren sok nanggap qosidah atau nempi elektun alus mana jeung urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama qosidah modern Gita Nada. Hadir kesempatan malam hari ini tentunya dalam rangka peringatan tahun baru Islam dan milad ke-41 untuk pondok pesantren Nurul Hidayah As'ariyah. Semoga menjadi pondok pesantren yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian buat para guru-guru kita, semoga guru kita dipanjangkan usia dan sehat selalu, tambah berkah dan manfaat. Pondok pesantren Nurul Hidayah Al As'ariyah genap ke-41
tahun semoga memberikan cahaya untuk umat, dan tentunya buat para alumni menjadi sebuah kebanggaan. Alumni-alumninya senantiasa sejahtera dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada para santri semoga menjadi santri yang inovatif, santri yang produktif, santri yang menjadi kebanggaan untuk kita semua. Sebuah sajian instrumentaria dari Gita Nada hadir pada kesempatan malam hari ini. Marilah kita sambut artis kita LP Sukakiih untuk Anda. Ayo bis. Aing era geus jadi ajengan maki kituan teh di ilmu teh teh mun aya MC teh sok balik aing mun aya dangdut. Da ari geus jadi ustad mah joget teh kursu kungkul. Baheula mah biasa suku aya nama daerah geus di Sorban. Cek aing nu kieu mah dikeprokan aing. Kunaon mun aya nu nanggap dangdut sok balik cek. Era ada suku atuh. Da geus jadi ustad mah pan teu meunang salah di Galunggung mah. Ustad teh teu meunang hiburan, ustad teh kudu siga malaikat. Tau aing ge jelema biasa boga anak dua, urang ge biasa normal. Ti dua bibit dua. Nya pan bibit abi jeung pun bojonya sorangan mah moal jadi atuh. Ampunten akang da abi mun teu kieu kumaha atuh. Paur mun teu balik pindah kana bujur. Paur mending balik aing. Tinggal oma hiji deui aing. Cicing oma Irama ya. Aduh eta oma. Cing heula lah. Eta film dina layar tancep geuning. Biasalah film Satria bergitar dina kuda geuning ngaganong gitar. Pika baseuh ya mik aloh atuh. Sora naon eng? Ustad aing disebut kuda jauh-jauh. Datang Ani, Roma. Sungguh aku menunggu kehadiranmu dari tadi wahai Roma. Apakah engkau bisa mengobatinya Roma? Aku mohon padamu Roma. Oma mah kalem ya dina kuda. Eta maksa si Ani. Roma, aku mohon padamu agar engkau bisa mengobatinya. Apakah engkau bersedia Roma? Cek Oma bari kalem. Insya Allah. Aduh, keprok deh aing geus siga punya pati. Halo. Mataknya aya Oma petekel. Matak Oma mah saeutik pamajikanana ge ya. Pamajikanana minta duit 100.000, Oma bogana 75.000 udah jadi lagu. Ya minta uang dong 100.000, kurang uang belanjanya cek Oma 75. 100.000 75. 100.000 75. 75. 75. Da Oma mun ngagitar ge kieu wae tah. Ada. Nepi ka aki-aki enak kieu. Teh ya rahasia neangan hulu gitar nu potong, pan potong gitarna jadi ka ditu ka dia di teangan. Aduh, Oma yang jadi presiden udah teu kanasibkeun kitu, keun bae. Jadi raja dangdut teh meureun. Mun jadi presiden mah kan karunya atuh lagu Indonesia Raya dirobah, kata-katana mah anger ngan lagamna dirobah. Biasana mun upacara Indonesia tanah airku kok mah diganti Indonesia Raya merdeka merdeka. Paur nu upacara di SMP karya we kabeh. Akang abi mau ngahibur we da ngawos-ngosok di dari ge pugu kita. Tak aduh Oma menjadi presiden Pak eta insya Allah aya nu maot ge dijawab ku lagu. Pak Presiden ada menteri yang wafat cek Oma gali lobang nya nu maot mah kana lobangkeun mah nya kana bedukeun. Oma jadi presiden aya nu demo dijawabna teh ku lagu pertengkaran stop perdebatan stop eureun nu demo ge da di stop. Mun Oma jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri agamana Mansur S. Sabab Mansur S mah boro-boro ngaji Quran ngalaguna ge make tajwid.
sok gerak rembulan tugunah 2 harkat. Mun oma irama jadi presiden sih kana nu bakajan nih menteri pembangunan anak Iwan Fals. Pak Menteri, ada bangunan yang sudah tidak layak. Cek Iwan Fals. Oh iya bongkar. Da geus teu layak atuh. Oh mama, lempo aki-aki mawa teko ge jadi lagu. Mawa teko, cek bahasa Indonesia teh mawa teh neng teng, teko teh ceret. Jadi mawa teko, aki-aki mawa teko neng teng ceret. Neng teng ceret, 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 neng teng ceret. Itu jadi gara-gara tina mawa teko eta teh. Aya pemuda mawa mobil mundur deui dina tanyakan cek oma rem tangan, rem tangan. Rem tangan sekuat tenaga rendah direm. Lain kalau beuki ngacaprak balik ti Mekah teh aing. Lain kalau beuki soleh aing kieu ngaji ge malah di dieu mah dibuka huntu ge aing jarang tanyakeun ke si Agai ge. Ka YouTuber di dieu mah kakang Gusti balas ku eueuh di ieu urang dibuka we huntu ge bieu. Jadi apal Ustaz Nuris teh geuning si pohang. Tapi dapun bojo mah ka abi teh nyebutna ge aana ge ku ain. Tara ku hamzah kitu pan. Komo bulan mulut mah ke gitu kambeb teh sumpah nage Gusti alhamdulillah geus cukup lah ngeunah seserian mah nya. Moga-moga diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sareng bismillahirrahmanirrahim sareng. Tamprakeun padanganna sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat pandanganna bismillahirrahmanirrahim. Puterkeun dadah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.